bulan tanggal 2 ya sekitar 1-2 tahun ini juga alhamdulillah itu orang ada dibersihan dia makin yang dipupuk di nanaon ya tuh masalah lumayan yang kurangnya tapi eueuh lah habis. Wah, kopi enak alhamdulillah. Iya boga pegawai ya teh. Terurus duren. Hei, Aiwan, tadi heula ai buru tuh. Tadi. mak Kade. oh chef Ini kan. dan nuhun Sok di tadinya. nya kumagang Eta duren teh iraha tuh buahan teh. tah ieu teh ditinggal ku Abi mah diprediksinya pintenan 2 tahunan deui teh Kang. 2 tahunan deui lah. Ini saudara tuh saudara sarae akan tahunan libur. Iya teh. Ayeuna mah eureun heula mungkin. Mohon Ayeuna mah tahanna pula. oh gitu mangga Adi. mohon adik juragan mohon Itu bantuan beberes di mohon bagaimana ya no gitu tuh no oh ya bagaimana ya kan dimulainya bangun mana itunya kan mereka di bonusan lah oh iya siap Kak ya Kak Sep, akan ngegeroan Sep. ya Wah, nungan meureun dihareup, ieu urang sampeurkeun. ayo Oke, jadi lagi atuh. ayo Itu poe naonnya? Mami, Iwan, Cecep, kadar ya. Nya, iya, papi eta, iya ningali balong. Ini kalau lokor, Iwan, Cecep, kena naon atuh? Eta tos bersihan mobil. Cik eta tinggal kita. Ayeuna teh poe naon, poe naon. Poe Minggu, Gan. Poe naon, Mi? Poe Minggu kan. Minggu kan ada keundangan minggu teh. Akhirnya babaturan orang kan arek nikahkeun. Kayak atuh Mi atuh kauna mana beurang. Iya. Kudu pas akadna atuh kan eta mah sobat Iya, urang. ngabejan Cecep Iwan Oh, ieu nya kita. sobat tuh beberes. Di orang bersihan balong. Sobat. Dia balong tinggal ini kalau tor kan ayeuna teh poe Minggu atuh. Mohon Gan. Ya, tinggal tos aku tah itu bersihan. Oke. Ya. Mohon mangga Gan. Terang ieu kena diberesan. Mohon mangga. Ya kitu we nya. Mohon mangga. Ayo Cep. Ieu Mi. Itu cihana teh tos di ieu kan tos disiapkeun. Nya Mi. Jok Cep. Dibageula ku cihana. Ayo Mi halang disiapkeun teh. urang Ayeuna tos disiapkeun cihana. Sok ayeuna mah geura bobo ame seger. salah. Ya salah. Papi ya isuk kita sare deui kita bogo deui. Ya, maksudnya geura iba. Iya, Mi. Iya, Mi. Kumaha? Itu papi teh ieu teh rada ieu we rada buleuk ningalina ieu teh bersih ya. Motornya iya. Kotor teh caina ieu teh kacana. Oh, kacana kena dibersihan ke orang sauran Cek sauran deui Iwan sama Cecep. Wan, Cecep. Iwan, Cecep kadar ieu. Cenah ieu si papi haye peryogi ieu. Kumaha juragan? Ieu hampura ieu tingali meuni buleuk ieu ya akuarium ya. Tah. Cik pambersihankeun. Oh nya geus sakan. Ieu nih saya teh ningali ieu teh lauk teh jadi asap burem gitu. Nya. Tapi bersihan. Saya tos balong. Ya, sok ayeuna mah wayahna tos balong ka dieu. Mohon bersihannya. Sing dicongnya. Mohon Ada Abdi si papi uih teu mah. uleman, terang beres ieu kedah bersih, balong bersih. Mohon mangga tuh. Mangga abdi ka balong deui nya. Nya, mangga sok. Kita malinana pakai Aing tadi tuh heuleun Mi. Ih, kapan keundangan, sok teu ewe. Kayak deui kapan elek urang sareng keundangan di batur di sekolah. Kayak deui nu kitu mah.
euy. Kondangan bukan urang mah. Urang mah are gede sama gampang. Kan kondangan. Mi, Ih, kemana ya? Ih, ayo kan dari kondangan. Ya ayam naon ya ributnya Kita balik ntar ke kondangan. Banyak yang pada sidat tuh. ayam naon ya teh ayam naon ributnya harapan eta urang teh hayang ieu, hayang ngarajo untuk si lumba-lumba. ya kia apa-apa lah teh ya ayam naon ya teh di dia berribut di harapan imam batu Betul lagi sabring. Erek ka ulangan nikahan itu. Rencana. Kagak kalau terbum dia mah bisa aku poe naon oge. Kondangan mah tara satung sekali kita. Biasa kecida mungkin kan dia. Temun anu butuh mah teh bae. Ari akang hayang naon ka dieu teh tuh Bade nonton ieu si lumba-lumba, habis acan uningnya gitu. di dia mah sanes lumba-lumba nya di dia mah aya kolam renang aya serotan aya flying fox bulan tuman eta mah itu nya biasa ka dieu aya bulan Kan ieu pun dipapatah bade ampun abi geus jeung. sabar sok upami bade berenang bade flying fox bade ieu biasa di Ya eta teh waktu tempat mah. abdi Mesti nanaon teh bae tapi aya teh waktu. ayo nama ya ayo nama kan kondangan ya waran wis waran kan aya panaga rek berenang na oge Bener kurangnya abi jadi ngaribukeun. Itu kan dekat cida. Ini ya teh. Lain ke batur eta kan eta amar batu kondangan. Wadi mah ya ke ulti ondangan tos warot teh ieu tinggal ameng ka dieu tanya gitu sok Di bareng ka kudu bareng kan geus teh onangan mah spek bae rek teu lama teu muncung ayo heula ayo kan. ondangan heula lieur aya jelema teh juga teh aya naon aya mah mikir pusing wae jelema lieur Ai, kayak ngomong dia teh biasa. kuwe teh geura lalakina aya kadeu pajarkeun hayang ningali lumba-lumba Oh, gitu. si ibuna teh kaondangan jadi ribut disangkana di dieu teh aya lumba-lumba ya geus we ku abi teh diomongkeun di dieu mah aya kolam renang aya sorotan aya flying fox gitu Ya, geus ya. Ayo geus. Urang niiskeun we yuk ditu yuk. Ayo, Di kedai we. Iya, Urang di nuan tadi. kedai we nu bisi aya nu rek. Pelanya. Eta di didinya. Eta onang tadi didinya tadi, ieu teh caket tadi didinya tami. Eta kaonangan. Tapi mah hayang ka kafe sakura didinya lah. Baturan urang teh menang kitu. Lain, Hadiran ari di undangan. nya, tapi mah di ditu teh. Tapi mah rieu teh ra jelema, tapi ayeuna teh beda. ka ditu. Tapi teh haus me. haus. Teh kadinya heula lah. Ya kaondangan, terus Ada didinya ka kaondangan. kedai heula ka ditu. Nya ka kedai heula. Oh, tapi kan tadi teh nya. Nya janji nya di ditu mah tapi Korea mah yang di ditu yang nyantai heula meh. Ya iya tuh. Kayak relax. iya mangga bade Ini teh bade tumaros kayak mamenang wae kangge mami. seueur mangga aya lah aya boten aya Anu spesialna naon di dieu anu spesialna? sop buntut aya Buntut. Bubur ayam nanang di ayam. Ayo sok dulu tuh pasti teh di undangan Ah, sama haus tadi teh. Sebuntut di ondangan. nyatah gitu Gitu, Pasti aya mah dipilih. urang makan we di dieu mih lah. Coba ya tuh orang Ya sok nya tinggalin. aya nu bari kalau Kemudian heula mau mangga. usaha, kemudian wah. Mohon. Tuh, ini
adem nih, enak nih. Kedai mandiri. Iya nih. Kamu makan sop buntut nih, suasananya clear, adem tuh. Tuh tinggal ini. So kami milih. Tadi cari kemana? Naik kafe. Cik, saya kalai sop buntut. Ini kuku ya sop buntut. Ya cenah soalnya di restoran itu pengenakan teh sop buntut Oh nih. ya sop buntut. Mami teh, Hari leutena naon? ya mami pada naon. Abi mah. Papi mah kalaya. Papi mah ieu we lah. Papi mah jus jeruk. Pokoknya saya. Hai. Ya ami papi teh gendut nih. Anu panas aku berarti ulang. Hah? Nu panas. Si jeruk panas anu sop buntut. Atuh mi hareudeung mi. Anu lemakna ieu anu lemakna jadi mencair. Laras. Anu teh nanti jadi tambah panas Ya. tambah ieu. Kumaha mami we? Ya mami udah nu mamayarkeun. Oh iya. Ya. Saya kali mami atuh. Panas. Ke mami. Sop buntut. Berapa leci? Oh, leci. Wih, jeruk panas. Sambil nonton ieu aya bala-bala diraosan heula nya. Mi, ieu teh kaseneng papi mi. Suka diraosan. Nuhun ya Neng ya. Bala-bala buatan mami jeung restoran cik enakan mana? Tapi enak araosan ayeuna nya. Tapi mun enakan ieu, mami tong ngapa ka papi. Wah, ada tambahan evaluasi teh ku mami ditalian naon deui tapi raosna sami. Enakan ieu. Enak nih. Enak nih. Hai, Aduh, geus barahan deui nya bieu teh lain balik di kondangan. Ieu teh geus baras. apa nih? Astagfirullahaladzim. Si Aci itu kecil itu nih. Aya naon deui? Itu nama anggar bolong. Aya naon deui teh? Tadi di luar pasea, ayeuna di dieu pasea. Aduh aku ini jengkel mengalir betul apa kecamatan kata. Sanes ku kituna, Ibu, ieu teh tempat umum tingali jeung geus bagungkil dicarekan wae. Tingali huntuna. Aduh, ieu teh Bapak enak sih. Kita segala dihapuskan tapi itu jadi-jadi ya. Geus Nih, ya. ayeuna mah. Mana? Abi mah nu gaduh ieu, mata Iya, kelari iya, pun aduh, di dieu. ampun, kasida. Kalau seueur tamu. Ya tos deui ka dieu we tos. Pas masuk teh we kayak ginaon. Sok cari ke tinggal menu na sok cari ke ayeuna mah. Sok. Sida pisan. Ya kita mau milih dong. Ini asal kecil. Ai di dinya nih. Keur manggeus hongkong awakna tok dirolokeun wae kita geus kawanana. Jadi capek kan. Abi teh mending musisi geus. Abi ya nu kasep geura geus. Ya kan mah ini teh mau nu bolong kitu lah. Eta mun ngopi teh los-los. Ai di mana diteledan. Nah, karena daripada pesen wedahareun, ka pesen untuk palsu. Ame dahar kata me loba-loba teh. Celengan. Jaga dicapai gitu. Jadi rada gede. Abi kagak ngomongan. Ada cacingan gitu. Beli agak kadek dia nya ampun. Cing geura pariksa geura ke maka dokter geura. Tuan-tuan Ayeuna mah urang geus kena tuang we sok lahkeun bae gratis sok cari heula. Mana geurang menuna? Sok pasikeun menuna keun we gratis we.
Hapunten kasadaya pamiarsa ngepangkeun ieu abdi Maka sareng rengengan sadayana posisinya terus asa rumampah ka dieu paminten manjangkeun tali silaturahmi mudah-mudahan tiasa kasambung deui ka payun tiasa nyambung deui silaturahmina panginten ulah patepang ulah sakali ngumpul panginten urang teh nya aya waktu saeureun tiasa urang panginten kempel deui di dieu Allah kasadayana mudah-mudahan panjang yuswa sarehat sadayana kamu rekan-rekan di Bandung di Baupan sadayana. Kita ada teman seperti